teteh ida teka aja. Di tanah naonan sih. Bapaknya mah apa tuh teka aja. Ih. Tuh kan jadi base. Teka aja aku mah bapak dah. Suruh sahanya punya di diu. Nyalita nanti bisa nempuat akan kelas editingnya ya cayan. Kan teka aja bapak mah nyalahkan we kalita. Menyalahin Itu masalah teka aja. nyalakan di. Yang minta maaf atuh sok, minta maaf ka teteh. Iya sahanu nyimpen gelas na didinya. Sama teka aja. Pas iya sanan teka. Minta maaf atuh kasih teteh tah. Alim sahanu nyimpen gelas na di diu. Cerita. Naon? Biasa si Dede cerita. Terus terlalu dipikirkan ya karena masukan bidang itu Cuman menit berubah-ubah sifatnya teh gitu we. Tekana naon? Bener ada tempo di jauhan ngalamun wae Henteu nyaker hoyong we ngalamun. dari tengahnya Teu aya naon. tadi tadi Henteu. Naon soal naon tadi? tadi di sini kak Naon atuh ita ya urusan eta mah. Lip Hmm? anu bade disampaikan ku kami kali kak Naon sok ngomong we. sabenerna mah kami teh rasa kali teh Hah? Ayo mana ih? Naon ih sakeureuy. serius Naon ih? serius Piraku atuh. Yoga teh kan babaturan lita. ya mohon tanda kenyamanan teh moal bisa di bobodo kan ajeng Naon ih? Naon? yang dianggap ayah kulita teh Kan aya yoga teh babaturan lita ih piraku. Kudu. ya, sama kumalita kan Ya naon ih? Yoga kan ih masih cintaan gitu. Ih pan orang babaturan. yang terus eta mah bade diterima bade ente nu penting mah kami mah tos jujur kalita kan gitu Terus mindal-mindal. cuma minta Entos. Terhayang weh di dieu. Ih, sarumpak di kelas teh. Saranas. Sinala di kelas. di kelas tadi tak suruh nyusulan kalita kan atau ayah di kelas Ya Allah, Bapak. Ih. Ih. Atuh ya boga mata teh dipake si Bapak. ada orang tua kayak gitu Bapak mah ieu meni saha tempok itu ya kaki. Kenaonan bae lita teh. Ih, si bapaknya. seneng mah tong gitu ke orang tua teh Atuh datang main teh ka tempok. seneng apa Ih,
Ukurannya banyak. Aduh, rendang orang. Neng, tong sok itu atuh ka orang. Atuh udah si bapak mending tinggalkan ti tadi ti suk kamari mula. Lain lah, itu orang tua sa. Dulu Wah, Naon teh? kunaon bae. Naon aku naon? Tadi Ya itu si bapak we naon katempo ya suku. jadi mah teu berubah di kamari. Teu berubah naon sih teh? Nyalahkeun Welita. Tadi masalah nyalahkeun, ya emang katinggalin kitu. Ya si abah we si bapak tadi teh katempo gitu ya suku. Ya minta maaf. Itu Minta teh orang maaf, tua. Sin tenang. hampurannya. Teh, Udah, cerita mah gitu udah. enggak sih ya, Mas. Ada baga. Rasa dia omongan. Iya, entos lah, yuk. Si iya coba si Lita tadi orang ningal ka abah gini mani ngadodorong gitu nih teu aya sopan-sopana ya Allah itu padahal anak gurunya. Teteh balik ke mana? Balik ke kantor. Ngiring atuh. Yuk, ayo, yuk. Waalaikumsalam. Kalau vaksin. Sok, tarik sini. Ayo naon. Ayo naon ya. Bapak Lita teh sifatnya teh bete berubah-berubah gitu wae teh. Jadi akan yang abi mah yang ngaieukeun Lita teh ngaieukeun ka anu sanesna teh saya ieu mah malahan gitu. Kunaon deui? Teta kunaon deui? Budak. Jadi Lita teh sifat teh sombongnya itu tadi oge. Terus seberapa kali abi teh ningali ngaieu ka abah dicariasan malahan ngabentak. Abi teh kadah kumaha deui. Kadang bapak gesok bingung sin. Kedah kumaha deui gitu. Kan bapak tadi dia teh selaku pengajar. Seharusnya kan anak-anak bapak teh sing bisa jadi contoh nu sanes. Tapi nya kumaha dah. Lita duka kudu kumaha deui teh. Ayeuna Litana di mana? Duka tadi mah angkat sareng yoga. Nyantos ayeuna Litana titah ka dieu. Saur bapak ka dieu gitu. Ayeuna bari diobrolkeun nya. Nyata sih. Nah, sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha sen? Sareng saha? Nala. Oh, Nala. Benar. Gimana Bapak terkadang kita kali beli kesimpulan pakai Nala. Kita ada tadi. Kalau Bapak begini ya. Di atasnya. Kita itu soal bapak cenah kita ke ruangan. Bade naon? Duka. Oh, mama tutup naon ya Naya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deh. Cok tadi. Apaan tadi? Kenalan dipanggil kan ibu bapak.
pan bapak tetap sebelah kali nyarios kali kali sing bisa ngajaga kelakuan sing bisa ngajaga etika. Emang naon sih? Salah kita nanti kita ngelakukan apa, Kak? Ah, kurang gitu nih tak. Tuh dipanggil. Loba ngerios ka bapak. Termasuk di murid-murid udah rancangan kita ke loba ngerios ka bapak. Karena bapak sok izin nih. Ayeuna kan bapak jadi selaku pengajar. Kudu nama kita menjadi anak bapak teh sing bisa jadi contoh anu bener kamu sanes. Anu ieu mah kadang bapak sok bingung, kedah kumaha cara nyariin kita ulah sampai kumaha Pastikan bapak memang nyuruh si Teteh. Si Teteh kan nggak bisa kalau Kak ngadu. Lik, ada masalah ku si Teteh ngadu ka bapak. Bisa buktian kelakuan kita teh. Bapak mah cuma ngaharapkeun kieu teh. Sing bisa ngajaga etika, sing bisa ngajaga nama bapak di sekolahan. Eta mumpul. Nah sih, ditambah serba salah di mata bapak teh. Nah nanti si Teteh memang halus. Sabar kenal di Teteh bapak lain sih. Lik, atuh nyariosna kitu. Ieu bukan tentang masalah si Teteh nu di bela ku bapak, si Teteh anu di puji ku bapak. Bapak mah cuma ingin si Lita teh jadi anak anu bener, anak anu sukses eta ngumpul. Ayeuna bapak di selaku pengajar, Lita jadi anak bapak sing bisa jadi contoh anu sanes. Ulah sampe ngerakeun ka bapak. Kayaknya ada bapak mah bela si Teteh. Nah nanti si Teteh gitu deh. Pak, Bapak sama Teteh, maunya apa dari Teteh? Yang jadi pacar. Saya sekarang sebagai Teteh, saya itu saya ini. itu bapak mah nu salaku jadi kolot. Itu mihak ka dieu teu mihak ka ditu. Ieu anak bapak, ieu anak bapak. Bapak mah cuma ingin anak bapak teh sadayana sing janten barangkali anu sukses. Anu bener eta unggul. Terserah